Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu enjing sadayana Bapak Cepi anu kusim kuring di pika hormat sareng rencana sadaya anu di pika cinta. Perkenan heula abdi parangaksas kanthi kelas 10 dina dinten ieu sim kuring bade ngabdikeun pidato kalayan tema Euna ngajaga sopan luhur kalangan pribadi. Ngadang Latin. Rencana sadaya agar penting dina kayunan sapopoe urang biasa ngajaga tata krama kantos hubungan sareng sasapoe atawa sareng benerang. Nanging akhirna mangsa berpisah remaja sakulak kana sopan santun tampilna dina media sosial. Aya anu gampang media sosial galihina padahal kecap anu urang cariyoskeun biasa mangaruhan kana perasaan jalma sanes. Sebab eta